Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka para hadirin sadayana simkuring dipihormat. Puji sinaran syukur mangga urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin urang kesehatan tur keselamatan kudu ka ayeuna urang biasa ngariung dina salah sawios acara nyaeta acara peresmian Jalan Raya Mekar Mukti. Nuhun hadirin sadayana, dinten ieu mangrupikeun momen anu kacida istimewana sabab ieu acara peresmian teh janten hiji tanda dimimitianana hal anu manfaat kanggo urang sadayana. Supados acara lumangsung kalayan lancar, ieu runtuyan acara dina dinten ayeuna. Nu kahiji nyaeta bubuka, nu kadua maca doa, nu katilu nyaeta sambutan ti panitia sareng ti ibu kades, anu kaopat nyaeta proses peresmian, nu kalima panutup. Hadirin sadayana, sateacana dilajeng kana acara anu sanesna. Langkung dipayun mangga urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Tah ayeuna urang lajengkeun kana acara anu kadua nyaeta sambutan ya, sambutan anu kahiji di perwakilan panitia. Mangga dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, hadirin anu kusim kuring dipihormat, puji sinaran syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa margi ku rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngariung dina pembukaan jalan anyar di desa urang dina kayaan sehat walafiat. Salawat sinaran salam mugia kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, simkuring selaku wakil panitia bade ngadugikeun sakedik ngeunaan kagiatan pangwangunan jalan boh tina segi teknis boh tina widang administrasi. Pangwangunan jalan ieu disusun ku sababaraha tahapan. Anu kahiji nyaeta perencanaan. Ngeueusina musyawarah desa pikeun nangtung lokasi, panjang jalan, sarta manfaatna pikeun masyarakat. Anu kadua nyaeta panyusunan administrasi. Ngawangku proposal kegiatan, rencana anggaran biaya, sarta pembentukan panitia. Anu katilu nyaeta pelaksanaan di lapangan. Anu dilakukan secara gotong royong ku masyarakat, kalayan pengawasan di panitia sarta aparat desa. Anu terakhir nyaeta pencatetan sareng pelaporan tina pamakaian dana, bahan bangunan, logika dokumentasi kegiatan. Dina widang administrasi, panitia parantos nyusun sareng nyimpen data panitia sarta pembagian tugas anu jumlahna aya 15 orang, laporan masuk kaluarna dana, bukti pengeluaran sarta laporan akhir kegiatan. Anu sadayana dilaksanakan secara tertib, transparan, serta tiasa dipertanggungjawabkeun. Dana pembangunan jalan ieu asalna tina dana desa sareng swadaya masyarakat anu dianggo saluyu sareng rencana anu parantos disatujuan dina musyawarah desa. Simkuring salaku panitia ngahaturkeun nuhun ka ibu kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, sarta warga sadaya anu parantos masihan dukungan boh tina wangun tanagi, material, oge doa. Tanpa kerjasama di sadayana, acara ieu moal tiasa dilaksanakeun kalayan lancar. Mugia ku ayana jalan anyar ieu tiasa ngalancarkeun akses transportasi, ningkatkeun kegiatan ekonomi, sareng nyana kamajuan sarta karaharjaan pikeun masyarakat di desa urang. Akhir kecap, upami dina pelaksanaan kegiatan boh dina bidang teknis atanapi administrasi seueur kakirangan sareng kalepatan, simkuring salaku wakil panitia nyuhunkeun hapunten anu saagung-agungna. Mung sakitu anu tiasa simkuring didugikeun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka panitia nu tos ngadugikeun sambutan, salajengna urang teraskeun kana sambutan nu kadua. Mangga dihaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing salam sejahtera kanggo urang sadayana. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci margi ku rahmat sareng hidayahna urang tiasa ngariung dina kaayaan sehat walafiat dina acara pembukaan jalan anyar di desa urang.
Hadirin nu kusim kuring dipihormat, pangwangunan jalan ieu mangrupa hasil tina gotong royong antara pamarentah desa, panitia, sareng masyarakat sadayana. Jalan ieu sanes ukur wangunan fisik wungkul, tapi janten jalan harapan nu mugia tiasa ngalancarkeun kagiatan ekonomi, atikan, sareng sosial masyarakat. Sim kuring salaku ibu kades ngucapkeun hatur nuhun nu saukur-ukurna ka sadayana pihak anu parantos ngorbankeun tanagi, pikiran sareng waktosna. Mugia sagala pasayan nu tos dipasikeun dibales ku Gusti Nu Maha Kawasa. Mugia oge jalan ieu tiasa dirawat sareng dijagi ku urang sadayana supados manfaatna tiasa dirasakeun dina jangka panjang. Akhir kecap, sim kuring nyuhunkeun dihapunten upami aya kakirangan dina pelaksanaan ieu kagiatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, ayeuna urang lebet kana acara inti nyaeta acara prosesi peresmian. Ibu Kades, mangga dihaturanan kanggo ngalaksanakeun peresmian secara simbolis. Mangga. Mengucapkan basmalah sasarengan jalan ieu kusim kuring resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kiring nu dipikahormat tekarawas kurang tos dugi kana tungtung acara sim kuring salaku MC ngahaturkeun nuhun kana kehadiran sareng partisipasi sadayana. Mugia ieu acara janten acara anu berkah sareng manfaat kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.